Sateacana kaluar abi di dieu bade beberes kamar. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa sateacana kaluar abi di dieu ayeuna bade meresan heula bumi. Tapina kumargita di bumi teh atos diberesan janten abi di dieu bade meresan heula kamarna nya guys. Saatosna ditilepan diberesan ayeuna ku abi bade dilajeng nilepan tilas netepan tadi subuh. Ku abi teh kumargi atos bareres nu di kamar ayeuna bade dilajeng ibaknya guys. Kumargi ibakna atos beres ku abi ayeuna dilajeng dandos kumargi kabujeng siang abi madangdos nage ngange lipstik hungkul teras ngange cincin ngange jam we tuh geuningan guys. Simpelnya teras teu hilap oge di dieu teh ngange kacamata soalna teu katingali. Ta ayeuna ku abi dilajeng bade nyandak motornya guys. Ta ieu teh perjalanan menuju kaluar tina gang. Ta ieu tos duginya guys, coba ya nu terang teu abi bade ka mana. Dan ini perjalanannya sungguh indah guys. Ta ieu tos duginya guys, tos dugi abi bade ka mana cing. Abi teh satadina mah bade ameng ka CFD anu di Indihiyang, kumargi anu di Indihiyang tos teu aya. Janten abi teh ka CFD Ciawi. Tadi dia oge abi teh disarangan sareng si mamah. Si mamah teh ieu teh hoyong ningalan jaket cenah guys. Tadi tinggalian saatosna ningalan jaket didi langsung tuang nage mung tuang lontong sayur teras dilajeng ayeuna mah bade uih tapi teu hilap. Tadi teh meser heula basreng Bandung dan ini perjalanan menuju pulang guys. Nanjak mudun uih nage duh ka dieu teh nya meuni asa tebih. Ta ieu nya guys perjalananna teh. Hatur nuhun kanu atos ningali video vlog abi dicakapkeun sakieu. Dadah, assalamualaikum.